Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka ayo nyai urang balik deui ceuk sanaya ngadadak cengkat balik deui ka mana urang nepungan balada Tuan Hendrik tangtu manehna mah bakal bisa nerangkeun kaayaan anu sabenerna ceuk sanaya bari miheulaan ninggalkeun eta tempat balik deui ka tempat di mana baladna Tuan Hendrik tadi tinggolepak. Tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Mitra kaum dangu, basa duanana geus anyog. Balad-baladna Tuan Hendrik teh masih keneh araya, sabab masih keneh nandangan ka nyerina. Waktu maranehna ningali sanaya balik deui, sawatara ti antara maranehna mah geus miheulaan soak, meureun sieun dihanca di roga hala deui. Ampun atuh, ampun. Kami mau ukur Dharma Parentah Tuan Hendrik. Ti samet ayeuna mah kami janji moal daek kikituan deui. Moal deknya campah bangsa sorangan deui. Ampun. Ceuk salah saurang jawara ngarasa gimir ku sanaya. Ganeng gisilah. Kami malain dek ngakalakeun sia. Temal sanaya yang sirikeun ku polahna eta tukang pukul. Horeng gitu geuning galalakna teh satungtung batur sieuneun. Dari kanyahoan anu disanghareupan boga pangabisa mah epes meerna leuwih-leuwih ti budak bolon. Jadi dek naon atuh make nyusul-nyusul kami deui. Omong si Halis Kanel masih keneh humarmir sabab leungeun katuhuna babareuhan. Kami dedek tumanya. Ari sia kabeh sieun teh sieun kusaha? Ya kusaha. Nya kusaha deui atuh lain kusial. Terus geuning sia teh baladna pasukan Siluman Haji Prawatasari. Atuh kugituna kami derek sanuk-sanuk men dari hambura we. Asal sia janji moal maehan kami sadaya. Kami janji moal adek biluk ka kumbeni. Malah lian di kitu teh kami mah janji dek bebela kalemah jai. Walon si Halis Kanel daria nyaritana. Demi ngadenge omongan si Halis Kanel, anu kumisna ngajadi ganel, sanaya mah kakemong leuwas. Ulah salah sangka. Kami mah lain baladna pasukan Siluman Haji Prawatasari. Tak kusabab gitu. Sia kabeh teu kudu sieun ku kaminya. Walon sanaya. Tapi sanajan sanaya geus pok-pok nyarita kitu, anger we ari baladna Tuan Hendrik mah ngarasa yakin yen sanaya teh baladna pasukan Haji Prawatasari. Kumaha sia kabeh make bisa nuding itu? Pasukan Siluman Haji Prawatasari teh kasohor gangais. Udah mana kakumpulni katut balad-baladna. Malah anu garasa gangas nama saupama manggihan bangsa sorangan anu geus milu ka kumbeni. Sarerea kacida sieunana. Sabab ieu pasukan badi siluman. Mun datang teu kanyahoan, mun init mani tarapti. Nyaho-nyaho musuh teh geus gembrah paraeh.
kakara ayeuna kami tepung jeung wadia balad Haji Prawatasari deh. Ceuk si kumis kanel. Heueuh. Saha eta teh? Ya Aniga bisa ngelehkeun kami saloba-loba bari teu kanyahoan di mana datangna. Kitu sababna kami yakin Aniga teh pasti balad Haji Prawatasari. Ceuk si kumis kanel deui keukeuh yakin. Hari kami baladna Haji Prawatasari lain. Nyi Rodiah nyelengkeung hayang di aku. Lain sia mah. Tema si kumis kanel. Kurang ajar sia. Cek Nyi Rodiah bari ngaheumbatkeun dampal sukuna. Hiu ceplak. Si kumis kanel ngagoak sabab hari guna ditejeh ku Nyi Rodiah. Nyai, bagus. Nanaonan ari Nyai? Mana kejem-kejem deing. Sanaya nongtak leungeun Nyi Rodiah. Anu rek ngagampleng beungeut si kumis kanel. Bongan atuh da ngahina ka Nyai. Tema Nyi Rodiah gerakeun buukna anu ngarumai kana palebah tarangna. Ngahina kumaha kitu Nyai? Ceuk sanaya. Ditanya kitu Nyi Rodiah ngabeb-beb balem. Da sabenerna mah kumanehna oge karasa. Yen amakna teh henteu puguh dasarna. Dengekeun ku sararea. Kami duaan teh lain baladna Kanjeng Haji Prawatasari. Ngan sanajan kitu. Adeg-adeg kami oge sarua jeung Kanjeng Haji. Nyaeta teresep ka jalma anu ngakalakeun rahayat leutik. Dengekeun ku sararea. Rahayat leutik masih sanajan teu dirobeda ku sia oge. Hirupna teh geus ripuheun. Ayeuna ditamahan ku gangguan-gangguan di sia. Atuh ngadan beuki balangsak deui. Taku kituna kami mah kacida ceuceubna kanu kitu teh. Jadi sanajan sia kabeh ayeuna teu tepung jeung pasukan siluman Haji Prawatasari. Tapi lamun tepung jeung kami mah bahayana sarua. Kumaha paham? Kali ngadi lumadak tadi oge kami mah guys beung-beungan nek ningalkeun kahirupan beteng moadek daek diolo-olo ku batur anu sakira nyalengorkeun bebeneran. Ceuk si kumis kanel. Ari geus aya janji ti urut balad-baladna Tuan Hendrik mah sanaya teh kakara daek ningalkeun eta tempat. Mitra kaum dangu Sajajalan Nyi Rodiah teu lemek teu nyarek. Basa sakalian ditanya ku sanaya oge. Jawab nama anger ukur ku nya jeung henteu. Kunaon ari Nyai? Bet siga anu keur teu genah Nyai? Sanaya penasaran. Ditanya kitu Nyi Rodiah mah ukur ngungku gue lempang ti heula. Saenggeus ditanya sakali deui. Nyi Rodiah kakara nyarita. Kitu oge ngadon malik nanya. Amang, naha ari Nyai jago atawa henteu? Henteu. Da Nyai mah bikang atuh Rodiah. Temal sanaya bari seuri. Ditemalan ku cara banyol. Nyi Rodiah jamedud baeud. Geus kitu malika tukang mubrut narajang ka sanaya. Bari neungelan harigu sanaya. Wirang aing mah, wirang. Wirang kumaha Nyai? Nya ari panyana mah kami teh jago. Hut-het kaditu ka dieu. Musuh gemprah teu walakaya. Nya ari sugan teh ku panggawe Nyai. Hareng geuning lain, hareng geuning anu meureukkeun musuh mah nyatana Amang. Amang mani ngaheureuyan ka Nyai teh mani ngaheureuyan. Teh pisan-pisan ngaheureuikeun ka Nyai. Nya ge musuh teh teu walakayana lain ku Nyai tapi oge lain ku Amang. Geuning cek si kumis mah ku Amang. Nya lain eta teh. Jadi anak itu kusaha atuh musuh tinggal lepakna teh? Bisa jadi maranehna teh nyarita bener. Bener kumaha Amang? Yen anu geus ngelehkeun maranehna teh nyaeta baladna Kanjeng Haji Prawatasari. Pasukan siluman Amang? Nya, bisa jadi pasukan siluman. Hei, Nyi Rodiah ngabidig-idig ulah sieun. Da anu dimaksud siluman teh lain siluman nyaan. Ieu mah ukur landian sabab eta pasukan teh datang jeung inditna teu kanyahoan ku sasaha. Temal sanaya nerangkeun. Moal mah eta pasukan ti Banten, kapan Amang kungsi nyarita yen baheula karaton Pakuan Pajajaran teh dirurug jeung tumpurna ku pasukan siluman ti Banten? Ceuk
Nyirodiah nya baheula pasukan anu nempur jeung ngarurug bakuan Pajajaran teh dilandina pasukan siluman. Sabab datang jeung inditna teu kanyahoan. Malah cek sakaula mah pasukan siluman ti Banten harita lian ti teu teurak ku pakarang teh make bisa ngaleungit sagala rupa. Tapi abang mah teu deuk nyangka yen pasukan siluman Kanjeng Haji Parawatasari jolna ti Banten. Ceuk sanaya yakin. Nah mani yakin kitu Amang. Sabab nurutkeun riwayat mah Kanjeng Haji Parawatasari teh turunan ti Panjalu. Ari Panjalu teh ngabawah keneh ka Karatuan Galuh. Ulah salah. Paelmuan naon wae datangna teh ti Galuh pakuan Pajajaran. Sanajan kasohor ti Banten aya pasukan demit anu gerak-gerikna kacida demitna kawas pola siluman, tapi dak sabenerna mah eta teh rerehan paelmuan ti Pajajaran. Kapan Banten teh samemeh pisah baheulana bawahan Pajajaran keneh. Loba anggota pasukan bala mati Pajajaran anu bilu ka Banten. Tangtu we bari mekel paelmuan Pajajaran. Kitu nya Amang. Nya kitu. Matak Amang mah yakin pasukan ieu teh maleg-maleg baladna Kanjeng Haji Parawatasari. Kanjeng Haji Parawatasari teh tedak menak Pajajaran. Anu kana tangtu bakal ngawasa paelmuan Pajajaran. Ceuk sanaya deui. Ari paelmuan anu dipiboga ku Amang. Nah paelmuan Pajajaran deui. Amang mah teu bisa campelaku mawani cumarita kitu. Pajajaran jeung Amang teh anggangna jauh pisan. Nya guru Amang mah bibit buitna tina rerehan pasukan bela mati Pajajaran. Tapi ari Amang mah teu wani ngaku aya harib-harib turunan Pajajaran. Mun edeke disebut kitu, meureun ukur sesemplekanana Amang mah. Ceuk sanaya nyaritana semu ngalengis. Kumaha teu rek sedih sabab kapan karuhun sanaya mah geus kanyahoan jalma anu martabatna handap sabab geus hianat ka Pajajaran. Mantuan Banten malah kuyasana karuhun sanaya pisan. Pakuan Pajajaran hiji nagara Sunda anu badag anu umurna hampir 800 tahun teh runtag jeung tumpur napika danget kiwari. Sakitu ukur samplekanana Amang teges sakitu hebatna. Cek Nyirodiah muji kana kata pisan sanaya. Dipuji kitu teh sanaya mah anggur beukina langsa. Hiji waktu mah Amang teh kudu namplopkeun sakabeh pangabisa ka Nyai Amang. Tangtu wae. Sabab eta mah geus jadi paniatan Amang. Nyai teh kudu boga jangjang. Kudu leber wawanen jeung kudu bisa ngajaga kasalamatan diri. Ulah kawas ayeuna Amang mah ukur ngabibirang Nyai geuning. Cek Nyirodiah era sorangan. Mun inget kejadian tadi mah kumaha teu rek era sabab cek pangrasana mah manehna teh gagah rongkah geus ngelehkeun jalma rea. Padahal anu sabenerna mah ukur tanaga batur. Inget kana pamolah Nyirodiah. Sanaya oge jadi ngabalenyeh seuri. Atuh Nyirodiah teh jamadud deui bae asa diece. Ngan sajamedud-jamedudna Nyirodiah ari ka sanaya mah sabenerna ukur amak ogo. Nya oge bari ngagebugan dada sanaya tapi da karasa ku sanaya oge. Eta teh lain gebug sabenerna. Nu matak tipe eta mah sanaya teh beuki soson-soson bae ngalatih Nyirodiah. Teu sirikna sakabeh paelmuan anu dipiboga ku sanaya diketerukeun kabeh ka Nyirodiah. Anu dipiharep ku sanaya mah malar Nyirodiah teh bisa nanyeurkeun ajen dirina. Awewe teh ulah dipepehek dumehengker. Tak sabab ulah dipepehek Nyirodiah anu pangawak awewe teh kudu boga kakuatan. Kitu sababna sanaya mah paeh poso hayang ngangkat darajat Nyirodiah supaya jadi jalma nu dipiserab ku sasaha.
Mang bulan-bulan Nyi Rodia dipeuseuh ku rupa-rupa jampe pamake. Akhir nama teu burung manehna teh jadi awewe singer anu boh pangabisana boh tanagana henteu eleh ku lalaki gagah. Nyi Rodia ayeuna lain Nyi Rodia sawatara buron ka tukang. Tapi Nyi Rodia anu nya jangjangan nya tandukan. Tegesna mah Nyi Rodia teh ayeuna mah geus ngajang elek jadi awewe gagah perkosa anu teu bisa dianggap enteng ku sasaha. Salila ngalalana ka ditu ka dieu teu weleh duaan, teu weleh babarengan jeung sanaya. Sasat kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak teh lain bobohongan. Sanaya jeung Nyi Rodia ngalalana beuki ngidul nepikeun ka akhirna mah anyog bae ka wewengkon Pajampangan. Ari anu ngalantarankeun anyog ka Pajampangan teh ku sabab sanaya keukeuh peuteukeuh hayang gabung kana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Dina mungkas tahun 1705 teh kaayaan di Tatar Priangan beuki harengheng bae. Eta teh ku sabab pasukan Kanjeng Haji Prawatasari beuki ngangsrog ngarurug markas-markas kumpeni anu aya di Tatar Priangan. Saban markas kumpeni di mana bae aya pasti dihuru. Markasna diburak-barik, jalmana dipateni. Pasukan Kanjeng Haji Prawatasari teh katotol gangas kabina-bina. Anu diasrak jeung diburak-balik teh lain ukur markas kumpeni tapi oge pilemuran anu luluguna katohyan geus biluk ka kumpeni. Balurah atawa cutak anu biluk ka kumpeni jeung gawena ukur ganggu karahayat. Kanyahoan isuk-isuk geus tiwas aya nu mateni. Saha anu matenina sarerea eueuh anu nyaho ukur cenah jeung cenah bae anu nepi mah. Ya bisa jadi dibalangus ku bayuan siluman Kanjeng Haji Prawatasari. Karunya aja buaya aya karunya lo buku hari geus jadi bugang mah. Manehna teh cacat manusia. Ari buasna bonganna tuh. Gawena ukur ngakaya rahayat. Wah, kaya rahayat bangsa. Ajal pamimpin senangkeun, lamun senangna dumeh boga pangabisya. Ayo mah senang saja dumeh nibu jeung ngarinya ka rahayat. Abong kanyu bodo. Wah, bagi di bodo we. Ceuk hiji aki-aki urang lemur pangadegan di wewengkon Pajampangan. Basa ngadenge cutak atawa satingkat camat muncik zaman kiwari kapangih ku rahayat geus ngajolor bisi si huma. Ti mana aki yakin yen cutak mah dira teh diwasna ku panglogahala baladna Kanjeng Haji Prawatasari. Nyawa. Geus jadi kaya kinan sare-rea. Sabanya ya Bang Agung anu bilu ka kumpeni bae teu bubugu. Endake bae di gahaya ku aya bayan siluman Kanjeng Haji Prawatasari. Wah, geus moal salah deui sijang. Temal si Aki manita tag jeung yakin. Sanaya jeung Nyi Rodia ngahuleng sajongjongan ngadenge caritaan si Aki teh. Sanaya jeung Nyi Rodia teh sabenerna mah keur ngukuntit gerakan pasukan siluman Haji Prawatasari. Tapi beuki dikukuntit beuki bangga manggihanana
anu kapanggih teh ukur tapak jeung tapakna bae. Saban sanaya anyog ka hiji tempat anu kasampak masa ukur tapak serangan pasukan siluman. Kitu oge ukur cenah jeung cenah. Da sadarea oge ari ngabuktikeun mah teu bisa. Pikeun sanaya jeung Nyi Rodia beuki bangga nyusud pasukan siluman Haji Rawatasari ngadon beuki panasaran. Atuh ku sabab kitu boh sanaya boh Nyi Rodia dina nyusud tapak teh ngadon beuki sumanget bae. Amang teh percaya mun pasukan Kanjeng Haji Rawatasari ku sararea dilandih pasukan siluman. Da geuning kitu buktina gerak-gerikna teh teu binalir siluman bae. Siga eueuh tapi aya. Siga aya tapi eueuh. Anu kapanggih mah ukur tapak-tapakna wunggul. Ceuk sanaya sabot reureuh jeung Nyi Rodia di hiji tempat anu suni. Sanaya diuk sila mani ajeg dina batu lempar. Sabalikna ari Nyi Rodia mah sanajan diuk tapi awakna mah semu doyong jeung semu nyangkere kana tonggong sanaya. Sakitu geus jadi awewe anu leubeut ku pangabisa oge. Ari ogoanana ka sanaya mah teu daek leungit. Kuman teu rek ogo sabab salila babarengan teh sanaya mah teu weleh heman jeung teu weleh nyaah. Bisa jadi ayeuna mah lain kanyaah ti kolot ka anak atawa ti lanceuk ka hadi, tapi geus mangrupa kanyaah ti hiji lalaki ka awewe. Daek teu daek tuh da sanaya teh ayeuna kudu geus mutuskeun karep pikeun mihukum Nyi Rodia. Eta karep teh muncul sanggeus aya kajadian anu tumiba di maranehna duaan. Rek dihaja rek henteu kapan duanana teh geus sare sagebrug. Sanaya geus sare jeung Nyi Rodia lir salaki jeung pamajikan bae. Atuh kitu sababna pikeun nemongkeun rasa tanggung jawabna. Sanaya teh rek mihukum Nyi Rodia. Puguh we ari diinget-inget mah sanaya teh ngarasa era. Kumaha teh rek kitu umur manehna jeung Nyi Rodia teh beda jauh. Manehna mah ayeuna teh umurna geus 36 tahun, sedangkeun Nyi Rodia mah paling luhur oge 18 tahun. Leuwih era ti eta kapan tadina mah sanaya teh geus nganggap anak ka Nyi Rodia teh. Ari pangna kitu kapan anu dipigegeut ku manehna mah lain anakna tapi indungna nyatana Nyi Sunia. Bogohna sanaya ka Nyi Sunia teh sasati keur baleg tampele keneh. Asih mungaran ti hiji Jajaka ka hiji Wanoja. Ukur ku ayana gangguan ti lalaki anu ngaran Sunjaya Wungkul anu misahkeun raga badag sanaya teh. Kapan ari kaasihna mah teu pegat-pegat. Ari ayeuna ku teu hanteu sanaya teh betrek mihukum anakna Nyi Sunia. Pirakeun teu rek wirang atuh. Nya kitu lamun dipikir leuwih jero mah. Tapi kawas pangalaman manusia ratus tahun ka tukang. Atawa bisa jadi timimiti ngajenglengna kahirupan manusia di ieu jagad. Tetela geuning naon anu disebut cinta teh sok tarap pipilih jeung sok tarap puguh laratanana. Jang urusan anu disebut cinta
sagalana bisa lumangsung. Contona sanajan diembung-embung oge pataremana hate jeung Nyi Rodia anu awalna mah ukur dianggap budak satepak kiwari mah malah jadi pasangan hirupna. Sanaya jeung Nyi Rodia geus pas ini janji rek hirup sapapait sama manis jeung rek sabagja sacilaka. Hirup rek tepikeun ka pakotrek itek malah rek tepikeun ka diruban ku taneuh beureum. Ukur hiji anu jadi ganyelan keur sanaya teh kumaha bae oge aing teh geus dosa ka Nyi Sunia. Aing era ka manehna padahal sanajan kumaha bae kaayaanana. Kapan Nyi Sunia teh tug deungeut ayeuna oge masih keneh aya di kieu. Ceuk hate sanaya sedih jeung nalangsa. Komo mun inget kana caritaan Nyi Rodia mah yen cenah urang teh salila ieu ukur bingung jeung bingung nyang hareupan paripolah indungna anu geus ngajangelek jadi manusia satengah siluman. Kunaon atuh urang teh kungsi nyobaan narekahan malar amus suni cager sabihara-sabihari. Ceuk Nyi Rodia harita. Puguh we sanaya ngagebeg basa ngadenge pamanggih Nyi Rodia kitu teh. Nya naha atuh manehna teh wanita ya guam kunaon mani teu kapikir saeutik oge pikeurna tamakeun Nyi Sunia. Bingung aing teh bingung. Ceuk hate sanaya. Mitra kaum dangu, Ayeuna urang caturkeun dina hiji poe Nyi Rodia nyampeurkeun sanaya mani hari weus-weus. Amang ka dieu geura amang. Ceuk Nyi Rodia ongko ngageroan ongko manehna anu nyampeurkeun. Geus kitu nalenden diuk bari kadua leungeunna numpang kana lahunan sanaya. Aya naon ari Nyai? Mana rame-rame teuing Nyai? Ceuk sanaya rada heraneun. Sabab poe ieu Nyi Rodia teh katingalina bangun gumiraeun pisan. Amang, kami tadi nampa beja cenah digana soli ayana bisa ngawinkeun ku ngagunakeun tata cara Islam. Ceuk Nyi Rodia hari weus-weus sanaya ngagebeg ngadenge eta beja teh. Tenggu naon sanajan dina hatena geus diniatan hayang mihukum Nyi Rodia, tapi ari ayeuna di bejaan geus aya walina mah hate sanaya teh bet ngarasa teu garna. Basa ngadenge Nyi Rodia cacarita ngeunaan persiapan kawinan kana kongkolak panonna mah ngadon ngayang kang beungeut Nyi Sunia. Amang bet ngadon ngahulang di bejaan aya anu bisa ngawinkeun teh. Nah amang mau ngawin Nyai kitu. Ceuk Nyi Rodia judat jaded nukangan. Is, lain gitu Nyai, lain gitu. Omong sanaya reuas bari malikeun awak Nyi Rodia sinanyang hareup deui ka manehna. Nah atuh ngadon malaweung bae geuning. Ceuk Nyi Rodia ngadilak. Seredet aya nu nyeredet kana hate sanaya basa ningali pana Nyi Rodia ngadilak teh. Eta teh dilak indung Nyai Rodia, dilak indung Nyai. Ceuk sanaya dina jero hatena. Amang naon Nyai? Naon wae amang mah kawin teh win piraku amang teh geus poho deui. Ceuk Nyi Rodia nalewelang. Lain Nya nya naon? nya kawin Lin. Nya hayu atuh hayu amang. Ceuk Nyi Rodia
ngagugunyeng nepikeun ka sanaya ngadadak cengkat da ditongtak. Mangke heula atuh Nyai. Nyai mangajak kawin teh mani cicerege kawas budak hayang dipangnyienkeun cocoan. Ceuk sanaya kaget. Amang maleleda bae. Geus sabaraha halilana urang kikian teh. Geus hampir 1 tahun amang. Ti amang janji rek kawin Nyai teh. Ayeuna mangpeuk aya ahlina. Hayu urang mulu ka Ganda Soli. Di Ganda Soli amang. Hayu amang. Ceuk Nyi Rodia geus ngangenyang deui. Kusabab ditongtak bae atuh sanaya teh nalenden nuturkeun di tukang. Ganda Soli di palebah mana Ganda Soli teh? Ceuk sanaya semu bingung kene. Itu cenah di sisian Gunung Goyang. Aya ajengan anu nalahna Eyang Haji Pager Jaya. Islamna teh cenah mani kentel mani kuled, elmuna masagi. Jadi mun urang dikawinkeun ku manehna teh Abdol pisan amang, Abdol. Ceuk Nyi Rodia bangun anu teu sabar. Kusabab Nyi Rodia ngagugu jerang bae. Atuh sanaya sukuna karasa berat oge. Sanaya teh ngiclik di tukang. Dan sanggeus rada laleumpang sanaya merod heula. Har, aya naon amang? Nah urang teh henteu nusuhan teuing ieu teh. Hari amang, maknya sanggeus ngenek hampir 1 tahun masih rek disebut rurusuhan teuing. Tah kudu kadagoan Nyai. Nini heula amang. Ceuk Nyi Rodia. Selain gitu maksudna Nyai, tapi urang teh mani teu beja teu carita ka batur. Padahal kawinan urang teh mun beuki loba saksi, bakal beuki alus ajena. Ceuk sanaya netep seukeut ka Nyi Rodia. Saha atuh saksi teh? Nyi Rodia samemeh ngajawab sanaya teh ngarenghap heula bangun sumpeg. Nyai batur mah ari kawin teh mani direnceng-renceng. Nyai teh di bajuan alus. Pon kitu deui amang. Diriung-riung ku dulur ku kolot kasut ku inung bapak. Mitra kaum dangu rengse cacarita nepi ka palebah dieu. Bab sanaya teh jempe. Manehna teu werat nuluykeun ucapanana. Nya eta mah batur. Keun da batur mah nasibna halus. Tapi urang mah da ukur bisa kieu. Nu penting mah amang sacara agama jeung dari gama. Urang doan teh kudu diaku sacara sah. Ulah kawas ayeuna kieu. Kaditu kadieu duaan tapi anger we hubungan urang teh kawates. Ceuk Nyi Rodia nyaritana hatag tapi semu ngalengi sadameureun teu kawawa nahan kasedih. Ari geus ningali paroma Nyi Rodia anu ngungun mah sanaya teh mani watireun pisan ka Nyi Rodia teh. Dedeh teuing Rodia. Nyai mah boga milik teh goreng-goreng teuing. Kawin ge Nyai mah ukur payu ka lalaki. Nu umurna leuwih kolot. Ceuk sanaya tapi ukur werat nyarita dina jero hatena. Sanaya oge ngarasa sedih. Atuh teu kawawa ku kasedih leungeun Nyi Rodia teh ditarik. Geus kitu awakna dirangkul, dikeukepan. Pageuh naker. Ambura Nyai amang. Amang tebatan sakitu. Teu bisa nyugemakeun hirup Nyai. Nyai ambura amang. Ambura. Ceuk sanaya bari kagalentoran Nyi Rodia bakating ku Nyaah jeung karunya. Digurang gaper kitu teh. Kasedih Nyi Rodia oge beuki tambah-tambah bae. Atuh bari males ngarangkul cipanona teh mani beuki juuh bae. Salila-lila duanana paungku-ungku nyacapkeun kasedih. Saenggeus rada lila pahulang-hulang Nyi Rodia mah geus kagedig deui bae. Kamana Nyai? Ceuk sanaya kageteun. Dumeh Nyi Rodia leumpang siga norek balik deui. Har, ari amang.
Apa orang terurusan dek muru lemur gana soli. Kaburu kapetingan ke. Ceuk Nyi Rodia bari ngajak sanaya lempang gaganjangan. Monggo ngajak ganjang. Tapi lempangna ngadeun balik deui ka tukang. Waduh gitu. Ceuk sanaya bari semu seuri. Nyi Rodia reuaseun. Sageus rura teh teteh manehna milih jalan anu salah. Nyaeta ngadeun balik deui ka urut basa manehna datang. Atuh ari geus nyaho salah mah Nyi Rodia teh nyekekek seuri jeung seurikeun pola sorangan. Adi geus linglung. Tuh nyamang. Cacak acan jadi nini. Nyai mah geus limperan nu matak. Mihukum nyai teh ulah dilila-lila atuh amang. Hayu. Ceuk Nyi Rodia masih keneh seuri. Tapi karasa mata kena langsa keur sanaya mah. Ya ayu atuh ayu. Ayu Nyai. Ulah telat jeung ulah kaposan ku umur. Ceuk sanaya bari ngenyang leungeun Nyi Rodia ngajak lumpat gagancangan. Atuh akhirna duanana teh silih tuntun bari ngagunakeun elmu lumpat kijang mesat. Belesat. Lompatna teh tarik nakal. Ku jalma saliwat anu teu boga pangabisa naon-naon mah katingalina teh ukur 2 cahaya ngolebat. Tur lamun aya jalma keur nanggung suluh parang kaliwat kumaranehna eta tukang nanggung teh reuaseun pisan. Sabab teu pupuguh aya angin ngagelebug nebak kana awakna. Ku tarik-tarikna angin duduk keuy cetokna oge manehna bikeun ka ngapung. Kan basa anyog gaji lemur maranehna laleumpang anca deui. Tangtu ari geus loba jalma mah maranehna teh teu wanieun lumpat ngagunakeun elmuna. Sabab bisi nimbulkeun kaheran keur urang lemur. Basa anyog kana jalan anu ngolecer boh sanaya boh Nyi Rodia tinggalan legeula. Kituna teh bari anger pacekel-cekel siga anu armung leupas deui. Kamananya jalan ka gana sali teh anu bener nanya. Nyi Rodia bangun bingung. Tuh nya Nyai masuk gancang pinjang ari taeun teh. Panjana teh geus apa? Ceuk sanaya ngageleneng. Anu digeleneng mah ukur sura seuri teu puguh. Bari culang cileung kaditu kadieu. Tuh kabeneran aya anu ngaliwat ngakut barang. Ceuk Nyi Rodia bari neuteup ka jauhna. Nyawe ti jauhna teh aya jalma keur leumpang ngakut babawaan berat geus kolot katingalina mah. Tapi awakna masih keneh kuat babawaan berat. Ki, Aki. Eureun heula Aki. Ceuk Nyi Rodia gugupai. Basa geus deukeut Nyi Rodia mah apaleun. Horeng eta lalaki teh urang pangadegan. Apal ayeuna mah Aki teh urang lemur pangadegannya. Ceuk Nyi Rodia bari setengah nginget-nginget. Atuh pon kitu deui eta aki-aki sarua nginget-nginget. Betul salah teh guru jeung murid. Sawacara waktu ka tukang anjang lemur. Akinya bener gitu ucuk. Cek eta aki-aki bari ngagubrageun heula bawaanana. Geus kitu manehna nyuplak iketna dipake nyusutan kesangna anu ngololok lebah beungeutna. Tah geuning Aki teh apal keneh. Cik Nyi Rodia atuh. Dasar jodoh ya. Ari kujana ba urang teh patepung deui ya. Padahal ari dinya malaga eta teh sujang. Eta ucu. Ceuk si Aki. Saeus kikipli ketungtung iketna. Si Aki teh geus nyarita deui. Ya teh. Paduduaan bae. Dahale ka meuli atawa tes ti meuli. Jeung katinggalina teh meuli bangun anu layet galumbira.
cek si Aki tetelepek. Sanaya mah ukur suraseri, sabab ari anu ngaladenan cacarita mah ukur Nyi Rodiah bae. Pugu Aki kami terek muru lemur ganda soli. Tapi poho deui jalanna. Nah dikira-kirana Aki apal teu ka palebah mana ari jalan ka ganda soli. Cek Nyi Rodiah nalengteng. Uluh, atuh jauh pisan ganda soli mah. Dah, iya. Jalan anu teu kenca. Wet cepet ngidul. Pade ulah kagoda ku jalan sejen. Mun manggihan deui jalan anu ngecer. Ulah make kudu rarat-raret. Wet cepet ngidul. Tidak jalan kolecer teh. Menang sapanyupahan. Sia duaan teh bakal anyog ka lemur sempur. Nah, ti lemur sempur wah. Geus deukeut. Kitu yakinnya. Iya gitu ucu. Tapi ke mereka saja deh. Cek si Aki penasaran. Telepek deui wae. Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ka bujeng Neng Nong. Beuki ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.